Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bae ayana. Teu aya bayana atuh simkuring teu maros ka para baraya ki Sunda di saantero jagat raya. Anu di mancanagara nya kitu deui ulujeng ditepang daungkeun deui sareng jujutan carita Jakarana kiwari naskah baris di sungsi ku Mang Dedi baris di paluruh bagian anu ka 107. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina Hancanu Katunda bagian anu ka 106. Kasapih wanci dina mangsana medarkeun kayaan tarung tetunggalan antawis Bah Badrowi sareng Jakarana. Namun nya kitu aya hiji kajadian kulantaran Jakarana diancam bedogna si Jupri nya nyumayang luncat jadi nyumayang anu beunang. Tah kumaha atuh para pemirsa, lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana namun kadehilap like, subscribe, komen sareng loncengna ditoelonya. Mangga urang Bandungan kaayaan di Tegal Eurih khususna ka kadang warga masyarakat satempat harita ge rabul dek nyaksian tarungna Jakarana sareng Bah Badrowi. Jakarana harita terus atuh nyangkeh awak nyumayang anu harita keur peureum samalah tina sala-sala biwirna katempo ngalai getih anu seger. Nyai nyumayang emut nyai. Jakarana nepikeun kareng hapranyug sarta neuteup kana beungeut nyumayang nu katempona geus pias koneas. Sambut keur kitu Srog Nyi Arum oge nyampurkeun dituturkeun ku Paku jeung Mang Japar. Samalah anu sejena oge judol ngadareuketan. Barang breh puguh we atuh sare oge meunikeun ka molotot bari jeung calangap. Naon sababna? Sabab nempo awak nyumayang anu geus beureum baseuh ku getih malah bedog nancep dina dadana pisan estuding matak ginggiapeun anu nenyo. Jerit atuh harita Nyi Arum ngajerit terus ngarontok atuh kana awak Nyi Mayang anu kedisangkeh ku Jakarana. Mayang, astagfirullahaladzim. Seburuk atuh harita. Nyi Arum cerik meunikeun kana hinghing bangun anu kanyanyerian. Kituna teh bari jeung ngagulang gaper awak Nyi Mayang anu babolodong ku getih. Ari Paku mebrek harita diuk satengah mebeutkeun maneh. Panon mencrong bari jeung ngembeng ku cimata. Biwir rapat saeutik oge teu bisa ngomong. Kitu deui atuh Mang Japar ajo jeung Samid. Harita awakna meuni ngalaper tuurna oge nyorocot bakat ku baluas. Nempo kaayaan Nyi Mayang harita anu sarupa kitu. Ya Nyi Mayang, kumaha sadina emut?
Jakarana tumanya kanyumayang sorana lalaunan samalah kadenge hari tengah ketar pangaruh hati nu tagewur berai atu panon nyumayang benta ret panona ngareret ka Jakarana terus netep punikeun kalaleb dibarengan ku imut panungtungan jigana teh Kang Jaka berbayi si panona keluar mapai mengalem bereh masihan dua pipina. Sanggis kitu eueup nyumayang teu peureum nu saterusna sirahna kulahe nyarane kana dadana Jakarana sanggis kitu mah las we nyumayang ngaheunjalkeun nyawana dina poe harita geus nepi kana titis tulisna pikeun nyumayang kudu mulih ka jati mulang ka asal raga papisah jeung nyawa dipundut kudu agung dicana kudu maha kawasa bayang innalillahi wa inna ilaihi rajiun Nyumayang. Hapunten akang Nyumayang. Jakarana harita tika kerat nangtup awak Nyumayang anu geus jadi banusan. Sakur-sakur jalma nu area di dinya masarta nyaraksian kana eta kajadian. Sakabehna hampir meh bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malahan maturus atuh ngadoakeun ka Nyumayang sangkan menang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu Jakarana lalaunan sot ngalesotkeun awak Nyumayang sarta terus atuh digolerkeun we dina taneuh. Diriung ku Nyi Arum anu keur nginghak keneh ciri jeung bapak kuwu katut urang lembur anu sejena. Jung harita Jakarana nangtung panon muraleng netep seukeut ka Bahwa Drowi anu keur ngajoprak keneh harita bari jeung rengha pranyug malahan mabeungitna katara pias tapi Bahwa Drowi mah encan nyahoeun lamun seug Nyumayang nu jadi anakna ayeuna geus ajal sabab tadi waktu aya sora awewe anu ngejerit manehna mah teu pati merhatikeun da puguh atuh keur ngarasakeun kanyeri dina awakna anu luar biasa. Samalah saeutik oge teu boga sangkaan yen eta awewe nu ngajerit tadi teh tayalihan ti anakna. Ret Jakarana harita ka si Jupri jeung baturna anu keur rajeg narangtung sarta awakna ngaleleper da puguh maranehna mah atuh geus nyaho kana eta kajadian da tadi sakabehna oge nyaraksian tapi teu warani nyamperkeun ka Nyumayang teh da puguh geumpeur jeung sieun da pasti bakal katempuhan ku Bahwa Drowi nu jadi guruna komo si Jupri mah beungeutna katara meunikeun kasepa sabab manehna rumasa atuh geus ngakibatkeun Nyumayang menang cilaka. Atuh harita Jakarana luncat ka hareupeun si Jupri anu keur nangtung bari jeung ulang. Jupri, akibat kalakuan maneh si ayeuna Nyumayang sia geus jadi kodan. Jakarana nyentak bari jeung reh ngapranjug ka si Jupri bari jeung nolotot sarta huntu kakarot bakat ku ambak. Da naon. Da aing mah tengah haja sia sarta sautik oge eueuh niat pikeun maragatkeun nyawa Nyumayang. Da tadi da oge aing mah arek ngodaran sia
Gitu cek si Jupri. Sok sanajan hatena geus rada seber tapi manehna masih keneh bisa ngajawab kelawan tatak. Jupri, si lain teu kudu ngabela diri sia. Dihaja atawa henteu sia kudu. Kekeh. Geus ngabinasa saurang awewe anu teu tualan teu dosa. Da kulantaran kitu sia kudu daek ngarasakeun akibatna sia. Yuk jakarana hari sakilat nonjok beungeutna si Jupri ku tonjokan anu kawilang cepet jeung tarik. Da puguh keur nafsu teh atuh. Yuk. Si Jupri hadita ngagurwok sarta kekeleuweuhan. Awakna ngabangkeung atuh ka tukang. Samalah sapada harita getihna ngucur tina irung jeung careham. Sabot keur kitu atuh si Jupri disusul tepus ku tajongan suku Kenca Jakarana anu ngarah teh kana kakemplong. Yo. Tajongan suku Kenca Jakarana anu tanagana kawilang rohaka. Koleang atuh harita si Jupri ngoleang keburu awak si Jupri teh ninggang kana dapuran awi. Sarta terus atuh nyangkoyot ke gerungan teu bisa hudang deui. Jeleng jakarana harita luncat deui maksudna mah arek nimpah deui si Jupri. Tapi dina kaayaan kitu kadenge harita bahwa Drowi nagorowok ka jakarana. Weh, jakarana cahan sia babalok. Jangan nyik yang murid aing ya. Lanjaran aing oge yang ngaku ele ajig. Ayo sia, gada maju deui sia goblok. Itu cek bahwa Drowi. Sok sanajan awakna geus karasaripo oge tapi sikapna masih keneh galak. Padahal nangtung di harita teh geus rumanggieun da puguh dadana karasa nyeri jeung panas meuni nyongkab karasana teh. Samalah ngambekan oge atuh bah Badrowi katempona meuni reng hapranjung. Tapi da lain oge ki Badrowi atuh anu kudu eleh kitu bae mah. Ngadenge bah Badrowi aku ngomong kitu reg atuh jakarana eureun. Malahan mah terus jeleng luncat ka hareupeun langsung ka hareupeun bah Badrowi. Anu harita geus nangtung besok sanajan bari jeung jumarik jeung oge. Samalah gologok getih seger kaluar tina sungutna bah Badrowi. Da puguh tatuna kawilang parna. Badrowi, pantas sia wani ngajago. Sabab tetela geuningan, sia teh masih keneh bisa hudang. Iain oge aing aduh aing kudu eleh ku pancari sia mah. Sok atuh sia, geura deurcacapkeun siap segala rupa kapanasaran maneh sok. Hayo. Ya, sok aduh. Geura jajan deui. Gitu cek bah Badrowi bari jeung napas ngahegak. Sabot keur kitu pok atuh si Juha harita ngomong. Bah, nyimayang bah, nyimayang abah, nyimayang bah. Ngadenge ngaran anakna disebut-sebut. Ret bah Badrowi ka si Juha jeung baturna terus atuh harita. Ayayaun si Juha. Kunaon si mayang-mayang, ha? Bahwa Drowi tumanya bari jeung panon mencerong ka si Juha jeung baturna. Bah, sameme abah neruskeun gelut tarung. Tempoh heula atuh nyimayang bah. Tempoh heula. Si Juha harita ngomong kitu bari jeung nunjuk ka lebah awak nyimayang. Anu harita keur diriung-riung ku bapakku jeung ku urang lembur. Ret bah Badrowi harita ngararet sarta terus atuh hiot. Cilong atuh luncat mendingan saukur kalau sakolepat seleuneu nyamperkeun ka pelabah riungan malahan badi dituturkeun ku sakabeh anak buahna cuwe musuhna mah atuh teu waka dipalire nyatana jakarana. Ari urang lembur barang nempo bahwa Drowi anu nyamperkeun kadinya puguh we atuh kabeh ge meuni nyingrai sarieun.
Malah terus atuh harita buriak sakabehna nyingrai, terus pating balia belecir ngajauhan saurang oge anu wani deukeut. Ari Wadrowi puguh meuli calangap sungutna teh lantaran kacida ngarasa kaget komo barang nempo awak anakna anu geus ngagoler ngababengkang mah. Jadi layon atuh Ki Badrowi meulikeun kacolohok ret atuh kana bedog anu masih kene nancep dina dada nu jadi anakna puguh meuli calangap bayang anak abah kunaon teh kunaon aduh bayang udang ganjang udang abah yang ganjangan ayeuna geura udang yang di abah rek ngagugu kana rek ngagugu abah ka sagala kahayang mane bayang tapi nyai kudu ganjang udang yai anak abah. Ki Badrowi harita ngagulang gaper awak anakna anu geus eueuh nyawaan dikibegeun teh ngagibeg kabeh samalah kituna teh bari jeung kegerowan nyambat-nyambat ka Nyimayang malahan manita hudang sagarupanya barang nempo kana kajadian kitu puguh we sakabeh jalma anu nyaraksian di dinya mah sarerea oge ngarasa heran jeung kaget. Naon sababna? Sabab saeutik oge eueuh anu nyangka lamun seung Nyimayang geuningan anakna Mbah Badrowi kitu deui jakarana jeung Nyi Arum pakuwu pokona mah sakabehna colohok ngembang kadu. Mayang sari anyaking anyak abah nyok kanjang bebejak abah ngasa mangkelukna anu geus wani ngabinasa ka hidup teh geus ku abah urang modaran ayeuna Mayang anak gitu cek Badrowi ngomong bari jeung cirik jasar talu mengis estuning pikarunyangeun pelebah dinya nama malahan macurujud atuh cimatana oge kaluar sok sanajan heueuh manehna teh garong gerot anu kasebut jelema jahat tapi geuning ari nyaksian anakna dina kayaan anu geus eueuh nyawaan mah teu burung Mbah Wadrowi teh ngaragrageun simpanon bari jeung lewak lewe-lewe. Hatena ngerasa nyeri jeung perih, samalah dina jero hatena asa aya rasa kaduhung. Manehna teu daek ngagugu kana naon rupa kahayang nu jadi anakna. Anu teh heula kungsi ngajak indi pikeun ninggalkeun lembur Sindang Sari. Nya da ari ayeuna mah geus teu bisa kumaha. Sok sanajan kaduhung oge kaayaan mah da geus tangtu moal bisa dirobah, moal bisa mundur deui da puguh geus kieu kajadianana. Sanggis aya kana sawatara waktu Ki Badrowi saot ngalesotkeun awak anakna alias Nyimayang terus harita kene jung nangtung ret atuh ka sakabeh muridna anu keur narangtung bari jeung ngareluk tungkul anu ngomong odeg ya bah saha mangkelukna anu geus wani ngabinasana kai jawab sia. Mbah Wadrowi masih keneh nanyakeun eta tumanyana ka si Oded anu keur ngahulang we matana katempo molotot huntu ka karotnya barang ditanya kitu si Oded gancang atuh harita ganjangeun sia dong sia bah sanya nama Nyimayang kena ku bedogna si Jupri ya kena ku bedogna si Jupri nya bah da kumaha cenah tadi teh basa abah keur gogorel entelan tanya si Jupri ngabaledog ngalempageun bedog anu di arah teh si Jakarana maksudna mah maksud si Jupri teh tapi hanya bah sanggeus bedogna arek nepi kana awakna
Jakarana ngadadak nyimayang luncat ngahalangan. Nyapu gue atuh eta bedog si Jupri nu satina kudu kena kana awak musuh nyatana ka si Jakarana. Kalakah jadi kena ka nyimayang. Jadi si Jupri mah teu dihaja teh bah. Eta mah kacilakaan tah gitu. Cek si Odet ngajelaskeun duduk perkarana. Sangkan guruna atuh ngarti nu dipalaresangkan bahwa Drowi teh nyalahkeun teuing ka si Jupri. Jadi gitu nya kejadiannya teh. Nyabah. Mayangna hayu maneh meniri do jeung ngorbankeun nyawa demi ngebelaan si Jakarana gelo si Otah Adol. Anu jelas-jelas eta teh musuh Abah, Nyai, musuh Abah. Aduh, dasar belagu maneh masa mayang. Cek bahwa Drowi kacida ngerasa heran ku kalakuan Nyimayang anu geus daek sarta ridho ngorbankeun diri pikeun nyalametkeun nyawa musuhna nyatana Jakarana. Nya saharita mah atuh bahwa Drowi teh tumungkul. Pok si Oded harita. Bah. Sok lah. Ayeuna mah gerah podaran si Jakarana teh tuh bah. Sabab kejadian teh segarupana oge. Salah si eta pan, lain salah urangnya bah. Kitu cek si Oded. Manehna nitah samalang ngabobotohan dadakuna maka guruna. Sangkan geura gancang-gancang maehan jadi musuhna nyatana Jakarana. Sedengkeun murid bahwa Drowi anu sejenna mah ukur jarempe we anu melu ngomong. Burilak atuh panon bahwa Drowi ngaburilak ka Jakarana. Sorot panon seueut pinuh ku rasa amarah. Jaga. Naon? Kuring aya. Gancang sia gede maju. Ieu tarung urang gancang rengsegeun. Pikeun aing geus moal aya hampura deui ka sia sabab. Gara-gara sia si Mayang anyak aing jadi kudu ngalaman ajal. Kitu cek Bah Badrowi bade jengreng hapranyung. Samalah keur kitu teh terus cegoh atuh harita. Bororo atuh ngaluarkeun getih seger pina sungutna Bah Badrowi. Dapu Bah Badrowi teh geus menang tatu anu kawilang parna. Akibat bantrokna kakuatan dua ilmu anu masing-masing ngandung kekuatan anu kacida rohakana. Nempuk kitu Jakarana geus teu omong-omong deui. Tapi terus rog maju dua langkah. Maju dua langkah ka hareup. Dirina geus tatan-tatan pikeun ada serangan naon rupa ti Bah Badrowi anu pamungkas jiga nama. Sabot keur kitu brek atuh harita. Bah Badrowi harita diu sarta kadua leungeunna si dakap sinuku tunggal rekep prop. Harita panonna dipeureumkeun. Malahan mah bibirna oge katempong kegerenyeman diparengan ku sakujur awakna anu ngageter. Bareng jeung kitu reup kaayaan langit di tempat eta jadi ngadadak angkeb. Samalah dibarengan ku angin anu datang ngagelebung tarik pisan. Sorana Syekh ngaguruh nemba kana tatangkalan anu aya di sabeudeurning eta tempat. Samalah kalakai-kalakai garing mah loba anu halaliber. Kitu deui tangkal-tangkal abi katemponna teh pating pelanois jiga-jiga anu rek runtuh. Nyaksian atuh kejadian kitu. Sakur jama anu area di tegalan eta masarea oge ngarasa riwas. Hatena saber. Malahan mah loba kahariwang jeung kapaur. Malah katempo loba jama anu awakna ngaleper. Beungeutna oge katara bias. Nempo kejadian kitu. Brek. Harita jang-janggarana oge atuh diuk sila menikeun karekep. Ari kadua leungeunna ditamprakeun dina luhureun pingping rakatek. Jakarana ngawatek ilmu tunggal sajagat, hiji ilmu anu jadi andalanana. Sakabeh pikiran jang Jakarana harita dipuseurkeun mung ka Allah Subhanahu wa taala. Menta sangkan dirina jeung saarea urang lembut dijaga jeung diriksa tina sagala bahaya. Samalah teu poho Jakarana nyambat ngaran indung jeung bapana. Nyakitu deui atuh ngaran Aki Wirajagat anu jadi guruna.
Dina kayaan kitu bray bahwa Wadrowi harita benta. Terus atuh pok harita ngomong sorana kadenge mun ditarik handaruan es tuding ngatakeun. Jaga. Ayeuna waktunya sia modal. Wadrowi, hirup jeung paeh kuring mah lain anu ngatur. Sok geraprak laksanakeun sakabe anu jadi kahayang maneh. Tada sia wawayak. Ye. Ilmu aing sia. Sia. Bari ngagorowok datu harita di barengan udah dampalingina didorongkeun ka hareup. Barasat cahaya koneng keluar ti dampalingina Bah Wadrowi. Dina kayaan kitu sakilat jakarana oge ngangkat dua leungeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jakarana ngadorongkeun leungeunna ka hareup. Barasat atuh cahaya bodas keluar tina dua dampalingin jakarana. Mapag cahaya koneng anu datang ti Bah Wadrowi. Antuk lawan jelegur atuh tinggeleger kaayaan di wewengkon etang adadak gandeng ku sora-sora anu pating jelegur rakata kereup langit katempuk diangkeun. Jiga-jiga anu rek turun pihujaneun malahan mah hiuk angin ngagelebuk bukit tarik bae. Estuning mata geuman manuk matung harari berting soloyong sasatoan oge nya kitu di kararabur ngajauhan eta tempat. Dua cahaya koneng jeung cahaya bodas harita terus didorong dibarengan atuh ku awak anu pating gereter sanggeusna aya kana sawatara waktu. Jelegur atuh harita mending ngabeledu ngajelegur awak nu pating geleter teh sanggeus aya sawatara waktu dilegur malah aya sora anu ngabeledu tarik pisan samalah makarasatan oge asa undir dibarengan atuh ku sora Bah Wadrowi anu gero tarik pisan. Bah Wadrowi harita teh nalayang bari jeung ngagorowok diparengan ku awakna anu ngalayang ka tukang sarta jebrod sirahna nubruk tangkal kai anu gede nepikeun ka bejan. Gubrag atuh awak ti Wadrowi ragrag ninggang taneuh sarta getih muncrat tina sirahna. Kerajat suku Bah Wadrowi harita keneh ka kerajatan sadengkeun matana mah bolotot we samalah bari jeung sasegor sagarupa. Bah Wadrowi harita keur ngalaman sakarat teu kungsi lajeb atuh Bah Wadrowi teu kadenge di sorana. Awakna mulak peseleles jeung moal bisa hudang deui. Bah Wadrowi harita geus ngalinjalkeun nyawana. Jadi tumbal eta tempat alatan ku kelakuan jahatna pikeun sawatara waktu mah kaayaan didinya jadi simpe eueuh sora anu kadenge. Sakabeh jalma anu nyaraksian ukur cara licin teh caricing we pating harulang bari jeung nembokeun awak Wadrowi. Anu geus ngajoprak ngapebengkang kalawan sirahna geus hancur. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah nu Maha Agung. Anjeun parantos mabarin kakiatan kasalamatan kanggo diri abdi sadayana ya Allah. Sarta ayeuna parantos leupas tina bahaya jalma anu boga kelakuan sareng niat nu jahat. Jakarana ngangkat dua leungeunna ka luhur sarta ngucap syukur ka Allah Subhanahu wa taala jung harita nangtung. Terus ngetaya pelempang nyamperkeun ke pelebah layonna Bah Wadrowi. Sanggeusna pigek cingogo malah mah terus atuh leungeunna nutup panon Bah Wadrowi anu molotot.
Ari getih mangga bayabah keluar tina sirah sarta masuhan kana awakna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Badrowi moga-moga ya Allah subhanahu wa ta'ala ngampura kana sagarupa dosa jeung kasalahan anjeun anu geus dilakukeun ku anjeun salila ngajalankeun hirup di alam dunya. Itu cek Jakarana. Bari jeung ngusap beungeut sok sanajan ka musuh oge Jakarana teu oleh we ngaduakeun sangkan Ki Badrowi dihampura dosa-dosana ku Allah. Dina kayaan kitu bray kaayaan alin langit alias alam teh harita caang deui we samalah angin oge lerer. Kaayaan alam harita balik deui jiga tadi, malah ayeuna mah mata poe katempo nembongan sarta nyaangan. Nyapuguh we atuh sakabeh nu aya di dinya mah ngarasa bungah komo barang nempo Jakarana salamet mah. Sarta Badrowi atuh geus ngajoprak jadi banusan. Sakabeh urang lembur sindang sari kacida pisan ngarasa bungahna. Sabot kerki sudereg-deg atuh Nyi Arum Renggani sarita lumpat nyamperkeun ka Jakarana. Sarta teu asa-asa sarente gabro we ngarontok kana awakna bangun anu teu malire kana kaayaan lamun di dinya teh keur loba jalma. Tapi Nyi Arum Rengganis mah jongjon we ngarangkulna teh pageuh kana awak Jakarana. Da puguh hatena bakat ku atoh jeung bagja sarta ngarasa bungah nu teu aya papadana. Samalah teh karasa Cipanon ngabarebei mapai kana dua pipina. Cipanon kabungah. Kang Jaka teh sawias-wias. Alhamdulillah Nyai. Akang mah teu teu nanaon. Kang nuhunnya Kang salamet da. Tadi mah abdi teh kalintang pisan ngaraos salempangna ka salira. Terus Nyai, ayeuna malah teu kedah salempang, marigi ayeuna mah Badrowi gini tuh tos maut. Mending oge ayeuna mah kantun syukuranna we ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Kawasa. Kitu ceuk Jakarana. Bari jeung nangkeu pageuh kana awak Nyi Arum. Teu era-eraeun loba jalma. Kajadian anu sarupa kitu teh kasaksian ku Bapak Pugu jeung Mang Japar. Tapi teu wade ngaganggu, da puguh Paku oge ngarti kan eta kaayaan. Komo atuh Mang Japar mah ukur nyarenge seuri we. Samalah hatena mah kacida ngarasa bungahna nepo kitu teh. Naon sababna? Sabab satuju pisan lamun seug Jakarana jeung Nyi Arum ngarangkepna hiji laki rabi ngawangun rumah tangga dina waktu anu bakal datang. Kumaha ari si Jupri jeung sakabeh baturna anu harita nyaksian kana eta kajadian? Puguh we atuh. Maranehna muni calangap sungutna teh awak ngaleper sarta beungeutna katempo muni pias koneas. Da puguh manggih karuwas anu pohara komo barang nempo awak guruna anu ancur sirahna mah malah jadi layon sakabehna harita eueuh anu ngomong. Ukur panon weh anu molotot bari jeung ngagibrig. Tapi dina kaayaan kitu si Jupri gancang sadar kana kaayaan sarta harita kene ngagurowo ka sakabeh baturna ngajak kabur ninggalkeun eta tempat. Batur kabur cek si Jupri harita kitu cenah. Si Jupri mere parentah tenung jawaban harita kene atuh ngacurelat luncat dedeg lumpat gancang pisan meni ngabecir jika diudag setan. Ari si Oded si Juha si Keling Asdur jeung si Dodeng nyapuguh we atuh sakabehna oge meunikeun kapating gurubung sarta cilang si Oded harita luncat berengbong mahina oge atuh kabur ngudag si Jupri anu geus lumpat ti heula. Nampo si Jupri jeung si Oded anu geus salumpat, si Juha atuh jeung baturna anu tilu oge sarua maranehna oge rek lumpatan. Tapi edas dina kayaan kitu jeleng harita kena oge Mang Japar luncat ngahalangan jajalaneun. Terus disusul ku Mang Samid jeung si Ajo. Samalah anu geus ngarugas bedog geus siap pikeun nyangkalak musuhna anu opatan. Tebak oi. Tah kebung cangkalak tah besar ya. Hei, ieu garong ieu. Ieu bisi kabur ya. Buru. Cag
para pambiarsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah mandi dibaris neruskeun carita dina bagian anu ka 108 alonya. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana pejeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.